Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah urang sadayana tiasa ngalaksanakeun deui kana pangaosan sinareng syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana parantos didugikeun yuswa kana sasih Muharram, sasih anu kahiji tina tahun Hijriyah. Pamugi urang sadayana dina ieu taun anu enggal dipasihan keimanan, keislaman, katakwaan anu langkung-langkung sae, anu langkung-langkung kiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak rahimakumullah, dina sasih Muharram disunatkeun puasa hiji puasa Tasu'a. Naon ari puasa Tasu'a teh? Ari puasa Tasu'a teh nyaeta puasa dina kaping 8 Muharram. Ta ayeuna teh kaping sabaraha Muharram? Basa kaping hiji teh dinten Salasa nya. Ta ayeuna teh kaping 3 nya. Enjing kaping 4. Kaping 8 Muharram disunatkeun ngalaksanakeun puasa. Namina teh 8 Muharram puasa teh puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a teh kenging nyandak tina lapad tasiun. Tasiun teh 8 hartina teh berarti maksudna mah kaping 8 Muharram. Pamugi we sim abdi anu ngabahasna, anu ngemutanana oge bapak-bapak sadayana sing tiasa kana ngalaksanakeun nana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Margi aya hadis Nabi anu berbunyi lain baqaitu ila qabilin la asumannat tasi'a pamata qablahu. Saur Kangjeng Nabi, lamun kuring dipasihan panjang yuswa dugi ka taun payun, maka kuring bade ngalaksanakeun puasa Tasu'a kaping 8 Muharram dina taun payun teh. Pamata qablahu, tapi Kanjeng Nabi pupus sateu acan sumping tanggal 8 Muharram eta nu dicarioskeun ku Nabi. Intina mah sunat hukumna ngalaksanakeun puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a teh puasa kaping 8 Muharram. Niatna mah niat abdi puasa sunat, puasa sunat Tasu'a weh ku Sunda lah ngarah teu hese dina mana. Niat nama saehna mah wengi ti wengi keneh. Eta nu kahiji dina sasih Muharram teh puasa Tasu'a kaping 8 Muharram. Anu kadua dina sasih Muharram teh sunat oge ngalaksanakeun puasa Asyura.
upami puasa Asyura mah nyaeta kaping 10 Muharram. Berarti kaping salapana bulan Muharram teh sunat puasa Tasu'a namina, upami kaping 10 Muharram sami sunat puasa namina puasa Asyura. Kenging nyandak tina lapad asarotun atanapi asirun, hartosna teh 10 maksudna mah 10 Muharram. Padilahna ngalaksanakeun puasa Asyura, puasa kaping 10 Muharram nyaeta wasaumuhu yukafirus sanatal lati qablahu. Puasa Asyura, puasa kaping 10 Muharram matak ngiparatan kana dosa sataun kapengker. Tah eta padilahna teh. Dosa satahun anu kapengker ku Allah dikiparatan ku puasa sadinten tak kaping 10 Muharram. Sinareng aya dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sunatna puasa kaping 10 Muharram atanapi puasa Asyura. Saur Kangjeng Nabi, saumu Asyura'a ahtasibu alallahi ayyukaffiras sanatallati qablahu. Puasa Asyura kaping 10 Muharram teh kuring ngareken karana Allah bahwa eta puasa Asyura kaping 10 Muharram teh matak ngiparatan kana dosa sataun kapengker cenah. Wal ahwatu saumu yaumin qablahu wa yaumin ba'dahu. Sae nama 3 dinten kaping 8 puasa Tasu'a teh kaping 10 Muharram Asyura puasa oge kaping 11 na ngalaksanakeun puasa. Sae nama ta eta dina sasih Muharram aya anu khusus amalan sasih Muharram nyaeta puasa naon cenah? Puasa Tasu'a kaping 8 Muharram, sinareng puasa Asyura kaping 10 Muharram. Nah, saterasna mah ieu teh puasa Tasu'a atanapi puasa Asyura teh kalebet puasa anu sunat sanes puasa anu fardu atanapi sanes puasa anu wajib. Ari anu disebatkeun puasa nyaeta nahan atanapi ngajauhan tina perkara syahwat beuteung sinareng syahwat farji nu dinamian ku puasa teh. Puasa teh naon cenah? Nahan atanapi ngajauhan tina syahwat beuteung jeung syahwat farji. Janten sagala perkara anu lebet kana patuangan kudu dijauhan. Naon bae anu matak lebet kana patuangan kecuali angin, da angin mangarenghap hese eta mah nya. Eta teh kedah dinaonan? Ditebihan margi matak ngabatalkeun. Kayaning anu lebet kana mulut, kana cangkem, anu lebet kana pangamung, anu lebet kana cepil, anu lebet kana liang cai susu, anu lebet kana kubul sinareng dubur tekenging nuju naon teh? Nuju puasa teh tekenging dihajakeun ngahajak ngalebetkeun
benda-benda anu tumibana tumerusna kana patuangan. Eta nu kahijina puasa teh nebihan perkara anu matak lebet kana patuangan. Nu kaduana puasa teh nebihan perkara syahwat parji. Janten ku puasa teh teu kenging ngalaksanakeun syahwat parji. Eta nu kaduana. Tah eta puasa teh kitu we intina matos tararang sadayana. Nya eta puasa teh ti kawit pajar sidik dugi ka surup panon poe, ti kawit subuh dugi ka magrib sami prak-prakana mah sapertos puasa Ramadan. Mung pedah ieu mah puasa Tasu'a kaping 8 Muharram, puasa Asyura kaping 10 Muharram, hukumna teh sunat. Ngeun wayah rumu alal mar'ati saumut tatawu'i wa zaujuha hadirun illa biidnihi. Ngeun hukumna haram ka awewe kanu janten istri ngalaksanakeun puasa sunat sedengkeun carogena aya, terkecuali eta si istri aya izin ti nu janten carogena. Janten nu janten istri mah upami bade puasa sunat heg teu diizinan ku nu janten carogena, maka haram ngalaksanakeun naonana puasa sunatna. Sabab aya hadis anu diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim, la yahillu limra'atin al tasuma wa zaujuha sahidun illa biidnihi. Teu halal hukumna pikeun istri ngalaksanakeun puasa sunat sedengkeun carogena aya henteu ini teu buburuh ka kota, teu buburuh kaluar ti ieu kampung, kecuali eta si istri teh bisa ngalaksanakeun puasa sunat aya izin tinu janten carogena. Kitu cenahnya. Berarti pikeun istri tiasa ngalaksanakeun puasa Tasu'a sunat, tiasa ngalaksanakeun puasa Asyura kaping 10 Muharram upami diizinan ku nu janten carogena ari anu janten istri mah. Eta amalan dina sasih Muharram puasa naon cenah 8 Muharram Tasu'a sinareng puasa Asyura kaping 10 Muharram. Anu salajengna mah dina sasih Muharram teh urang sadayana osok ngalaksanakeun anu parantos dirotinkeun nyaeta santunan atanapi ngasih sodakoh ka anak yatim piatu. Eta mah sami saur sapalih para ulama eta ogen kaistimewaan dina sasih Muharram. Makana di urang mah di DKM di tingkat desa di pasantren osok naon, osok ngalaksanakeun santunan yatim piatu utamina dina sasih Muharram. Margi eta sami aya amalan khusus saur sapalih mah dina sasih Muharram. Walaupun berbuat baik atanapi santunan ka anak yatim piatu mah masing sasih sanes Muharram ogen teu sawios kitu. Tah anu salajengna
Peryogi kauninga kusadayana sinareng etang-etang ngaderes dina katerangan upami teamah urang bade ngalaksanakeun puasa sunat maka aya pedoman ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta wa yukrahu ifradu yaumil jum'ati bisaum. Makruh hukumna nyorangankeun atanapi mencilkeun poe Jumaah kana dipake puasa sunat. Enjing teh dinten Jumat. Cek urang teh, rek puasa sunat isuk. Enjing we hungkul. Ta eta teh mencilkeun poe Jumaah diangge puasa sunat hukumna teh naon? Makruh. Makruh teh makruh janten saena mah entong dilaksanakeun puasa sunat dinten Jumaah hungkul kecuali panten kecuali kaping salapan Muharramna atanapi kaping 10 Muharramna meneran dinten naon Jumaah. Ieu mah teu aya sabab hayang puasa we sunat dinten naon Jumaah eta teh hukumna teh naon makruh cenah. Sabab aya dawuhan Nabi la yasum ahadukum yaumal jum'ati illa ayyasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Ulah puasa aran salah sahiji aranjeun dina poe Jumaah, maksudna ulah puasa sunat. Kecuali aranjeun teh memeh Jumaahna puasa berarti dinten Kemisna. Atawa yauman qablahu ma yauman ba'dahu sabada dinten Jumatna anjeun teh puasa berarti poe Sabtu eta mah kan henteu mencilkeun Jumaah. Misalnya teh tadi Kemis puasa sunat urang teh lah resep keneh hayang puasa deui Jumaah mangga eta mah teu makruh cenah sabab Jumatna teu dipencilkeun teu disorangankeun da dibaturan ku poe Kemisna puasa sunatna. Atawa puasa poe Kemisna teh teu puasa sunat tapi hayang puasa sunat poe Jumaah teu aya sebab hayang puasa sunat poe Jumaah teh maka supaya henteu makruh dinten Sabtuna naon puasa deui sunat jadi leungit makruhna cenah ieu kahartos kusadayana. Salajengna oge makruh mencilkeun puasa sunat dina dinten Sabtu. Dinten Sabtu teh Sabtu. Ai Sabtu teh naon? Sabtu. Sorangan dipake puasa sunat poe Sabtu hungkul. Makruh eta teh kecuali samemeh poe Sabtuna ogen puasa sunat berarti poe Jumaah. Atawa sabada poe Sabtuna tegesna poe Ahad puasa sunat deui eta mah bakal leungit kamakruhan puasa poe Sabtuna. Salajengna oge makruh mencilkeun puasa sunat teu aya sebab hayang puasa sunat we dina poe Ahad hungkul. Urang puasa sunat naon? Puasa sunat we poe Ahad makruh eta teh. Kecuali sebelum poe Ahadna alias poe Sabtu puasa sunat. Atawa sabada poe Ahad alias poe Senen puasa sunat deui maka leungit makruhna puasa sunat dina poe Ahad. Urang etang puasa sunat dina dinten anu makruh dipencilkeun teh dinten naon wae? Jumaah, Sabtu, Ahad. Jumaah, Sabtu, Ahad. Ta eta mah puasa sunat dina Jumaah hungkul memehna henteu, ba'dana henteu atawa puasa sunat dina Sabtu hungkul memehna henteu, ba'dana henteu
atawa puasa sunat dina poe Ahad hungkul memehna henteu ba'dana henteu makruh eta teh. Mencilkeun hungkul mencilkeun teh teu aya memehna teu aya sabadana cenah. Tah wa amma saumu baqiyatil ayam anapun ari puasa sasesana ayam sasesana naon cenah sasesana ayam sasesana poe berarti salianti Jumaah Sabtu Ahad eta mah bebas masing dipencilkeun ogen cek Bapak teh kieu ieu teh poe naon Salasa lah rek puasa sunat lah kagokkeun weh memehna henteu isukan moal puasa ogen teu sawios moal makruh eta mah poe Salasa dipencilkeun mah asal salianti naon Jumaah Sabtu Ahad we eta cenah ogenannya tak anu rajin saum sunat mah sae pisan gitu. Margi ku puasa teh eta teh kahijina ari puasa mah ngaleueut dikurangi tuang oge naon dikurangi saterasna saena mah nya kitu deui sabada bukana ogen teu kenging loba teuing barang tuang sami margi percuma ngalaksanakeun puasa dina siangna percuma sote dina nilik tina kautamaan gitu. Ari siangna puasa ari wengina hayoh barang dahar eta moal aya istilahna teh moal aya paidahna saum anu kitu mah sabab akur-akur keneh wae etang-etang eta mah minahkeun dahar kapeuting gitu. Jantan ari intina tina saum teh mengurangi makan dan minum sesudah ngurangan kebiasaan tina samemeh natara puasa. Dina keur teu puasa ogen tuang teh biasa urang teh tara naon tara wareg teuing kan minimal na teh cenah sapertilu kange tuangeun dina ieu urang teh patuangan urang teh sapertiluna kange leueuteun sapertiluna kange bernapas tah eta minim maksimalna teh kitu saurang Nabi teh saena teh eta teh lamun teu puasa teh berarti lamun puasa mah bakal kurang ti kitu saleresna mah tah anu ngalaksanakeun puasa teh bakal kurang tuang bakal kurang ngaleueut upami kurang tuang kurang ngaleueut padilahna teh maka tuangeun anu haram tuangeun anu subhat boro-boro anu haram anu subhat nu halal ogen teu kalebetkeun nya lamun puasa mah boro-boro naon boro-boro tuangeun anu halal boro-boro leueuteun anu halal boro-boro nu haram gitu boro-boro tuangeun anu haram nu subhat anu halal ogen teu dilebetkeun lamun cek beh dieu nama boro-boro MBG makanan bergizi boro-boro makanan beracun gitu boro-boro makanan beracun MBG oge makanan bergizi teu diasupkeun gitu. Itu anu puasa mah kitu nu haram teu dilebetkeun nu halal teu dilebetkeun anu beracun makanan minuman teh teu dilebetkeun anu bergizi teu dilebetkeun matak nu puasa mah caket kana ijabah doana oge jauh tina panyakitna saur Nabi naon sumu tasihu kudu daek puasa aranjeun pasti anjeun bakal sehat sabab ari nu puasa mah boro-boro anu beracun anu bergizi ogen teu diasupkeun gitu tak kitu nya padilahna ngalaksanakeun puasa teh latihan saleres namanya supaya aranjeun bertakwa
Teras intina anu daek ngalaksanakeun puasa sunat eta teh sokomo kana ngalaksanakeun puasa anu fardu. Bakal geten pisan cacak-cacak ngalaksanakeun puasa sunatna osok komo ngalaksanakeun puasa fardu. Tekenging sabalikna ari puasa sunat naon dilaksanakeun da aya iming-iming lamun puasa mah matak beunghar matak anu ari puasa fardu teu dilaksanakeun da eueuh iming-imingna misalna teh. Tah kitu pangintennya pamugi weh urang sadayana atuh bilih teh mah dana minage urang teh jalmi anu biasa anu tebih dina kasampurnaan dina hal ibadah dina hal ngalaksanakeun perintah Allah, baik itu perintah Allah anu mangrupakeun fardu wajib atanapi perintah Allah anu mangrupakeun sunat. Atuh urang teh mudah-mudahan mah bilih teu kiat ngalaksanakeun puasa sunat sanes teu kiat laparna, sanes teu kiat nahan lapar, sanes teu kiat nahan halabhabna urang teh, tapi teu kiat nahan godaanana. Da padahal mah abi ogen teu dahar teu nginum ti mimiti jam 6 dugi ka jam 7 Isya kuat hanyakal teu niat puasa gitu. Padahal manaon bari niat puasa gitu kan ya. Janten nu intina mah teu kiat teh sanes teu kiat nahan lapar sareng dahaga na seseueurna mah rata-rata mah, tapi teu kiat nahan godaan nana. Maklum urang mah jalmi biasa teu kiat nahan hawa nafsu hoyong tuang, hawa nafsu hoyong ngaleueut, hawa nafsu hoyong sare wae jeung sajabina jeung saja bina. Atuh urang teh urang ngalatih diri teu kenging sagala dihuapkeun gitu. Sae nama atuh masih henteu puasa ogen supados urang sadayana henteu wareg teuing patuangan. Margi albitnah tudhibul patonah, sebuah teuing patuangan teh matak ngaleungitkeun kana naon, kana kacer dasan kana patonah. Patonah teh kan sifat para nabi, sifat para rasul. Matak nabi jeung para rasul mah patonah da tara teueur tara naon, tara seueur tuang, tara seueur ngaleueut. Tah kitu intina mah sakali deui urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala pamugi urang sadaya